Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi di mana bae linggihna wilujeng patepang deui sareng Kang Ajun di channel Galura Carita. Dina danget ieu Kang Ajun sedia medar ngeunaan carita latar tukang sajarah nu aya patalina sareng proklamasi kemerdekaan. Taya sanes ngeunaan warta anu katampa khususna ku masyarakat Kabupaten Kuningan dina mangsa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Eta proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkeun dina dinten Jumaah kaping 17 Agustus 1845 tabuh 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Naskah proklamasi dibacakeun ku Insinyur Soekarno nyata dijejeran ku Dr. Anas Muhammad Hatta di panglinggihanana nyata panglinggihan Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 genep ayeuna mah Jalan Proklamasi Jakarta. Satriacana Kang Ajun medar ieu ngeunaan carita Kang Ajun ieu carita dumasar tina catatan sejarah perjuangan rakyat Kuningan anu dipedalkeun ku DHC Angkatan 45 Kabupaten Kuningan. Enten hapunten Kang Ajun dina leresan ieu sanes bade ngedalkeun hal-hal anu tangtosna anu kapaluruh kitu nya ku sapertosna ku ahli sejarah da ngajun mah sanes ahli sejarah ku kituna ieu saujratna maca kitu nya tina buku sejarah perjuangan rakyat Kuningan masa revolusi kemerdekaan nyata tadi disebutkeun dipedalkeun ku Angkatan 45 Kabupaten Kuningan nyata DHC Angkatan 45 Kuningan anu dijejeran ku pakar sejarah Bapak Haji Edi S.E.K. Jati dunia wadalan Kabupaten Kuningan almarhum anu parantos ngiring aub dina nyatet sejarah tu khususna anu aya patalina sareng proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia khususna anu kalakonan ku masyarakat Kabupaten Kuningan umumna masyarakat di Republik Indonesia. Eta hubungan komunikasi anu kurang sampurna sugri waktu ayana usaha ti pihak Jepang pikeun ngehambat sumebarna warta proklamasi secara lega ambahanana ngebalukarkeun warta anu kasebut teh gitu rada rami katampina ku masyarakat khususnya di daerah-daerah kalebet di masyarakat Kabupaten Kuningan. Di Jawa Barat anu secara geografis situnya waktu anu ngawung ku kota Jakarta atuh warta itu sagancangna sumbar gitunya kasakumna kota di kota-kota kedua pangbadagna di Jawa Barat nyaeta Bandung warta eta teh teu katampa secara lancar ku masyarakat Sokomo kota-kota leutik gitunya sapertosna kota Kabupaten Kuningan mangsa harita. Di Cirebon sareng Kabupaten Kuningan warta proklamasi parantos kapireng ku masyarakat dina dinten eta keneh nyaeta galangkungan urang Kuningan khususna anu kakara baralik di Jakarta tuh. Jadi antarana ti para supir sareng kondektur bus selamat jalan jurusan Jakarta Kuningan. Dan begitu sugri masyarakat nganggap yen eta warta teh
lacan resmi itu kumargi asalna tin papatalepa gitu nya ngalibatan lisan dupikeun ka ngabalukarkeun seueur warga masyarakat anu ngarasa ragu gitu nya uhun ngarasan teu percaya Indonesia merdeka dina dinten eta itu kumargi wartana sumebarna ngalibatan lisan patalepa diantawisna tadi ngalangkungan di para supir karang konektur. Sugri wargi aya tarekah di kalangan pagawe Hoso Huyoku nyata kantor radio Bandung pikeun nyiarkeun warta proklamasi ta dina usaha maranehna kakara hasil disiarkeun dina tabu 20 hiji atau napi jam 8 puting dina dinten eta dina dinten Jumaah kaping 17 Agustus 1845 sabada harita kapin ku masyarakat ngaliwatan siaran radio Bandung tah rasa ragu ham-ham eta tangtosna ngajadikeun leungit tuh sareng masyarakat oge yakin tuh yen Indonesia bener-bener tos merdeka dina dinten eta. Numutkeun Muhammad Sujai palaku sejarah warta proklamasi kemerdekaan teh katampana dina tanggal 17 Agustus 1845 pas sore. Dina waktu eta datang ka imbahna pemuda anu jenenganna teh Sukaca nu harita kakara mulang ti Cirebon mireng warta proklamasi kemerdekaan. Ari maksud kedatangan Sukaca nyaeta pikeun nepikeun amanat anu dibawa ti Cirebon. Kasauran Sukaca dina mangsa harita kuring nampa amanat ti pimpinan Komite Nasional Indonesia eta KNI Cirebon anu satulina disebutkeun yen Sukaca mawa salinan teks proklamasi. Sareng Sujai oge ditunjuk minangka ketua KNI Kabupaten Kuningan sarta dianjurkeun gitu nya sangkan isukna dina tanggal 18 Agustus ngayakeun rapat di ibu kota Kuningan sareng di kecamatan-kecamatan. Dina rapat-rapat eta teks proklamasi kudu dibacakeun pikeun jadi ketua KNI nyata Sujai teh teu sadia kitu nya ku alasan mah nyata kurang aktif dina masyarakat dina zaman Jepang sareng usulkeun dina waktu sarita nyata Niti Sasmita anu dipikanyaho aktif dina zaman Jepang. Inyana kersaeun Sugriwargi nampa pancen minangka formatur pembentukan KNI jeung dina tabuh 11 hapunten tabuh 18 nyata tabuh 7 wengi diayakeun rapat di bumina Muktamad nyata di palih kalirin Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan tuh anu diuuhan ku sababaraha tokoh masyarakat nyata diantarana teh Niti Sasmita, Muhammad Sujai, Muktamad, Sukaca, Saifuddin, R. Sulaiman eta R. Sulaiman Dimyati maksudna Gondo Suwarno, Muhammad Ilyas sareng Masyud. Hasilna kapilih secara aklamasi yaitu B. Niti Sasmita minangka ketua KNI.
Wakil Ketua Mutamad, Sekretaris Sukaca, Bendahara Muhammad Sabur, bagian penerangan Sambas Hanapi, bagian sosial R.A. Sanusi, jeung bagian ekonomi Muhammad Kholia, Kursika Mas'ud sareng Sukair. Dina enjingna intinya dina dinten Sabtu kaping 18 Agustus 1845 diumumkeun tek proklamasi di ibu kota Kabupaten Kuningan sareng di kecamatan-kecamatan anu nurutkeun keterangan ti Muhammad Sujatni. Nah, dina panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI ngayakeun sidang anu munggaran nyaeta dina kaping 18 Agustus 1845 nyaeta di Gedung Kesenian Pusat Baru Jakarta. Dina sidang munggaran nyaeta disahkeun Undang-Undang Dasar Negara, dipilih presiden sareng wakil presiden nyaeta Insinyur Soekarno sareng Dr. Andes Muhammad Hatta, pikeun saheulaanan nyaeta presiden anu baris dibantu ku hiji komite nasional. Dina kaping 22 Agustus nyata diputuskeun ngabentuk Komite Nasional Indonesia anu pancen parlemen anu Badan Keamanan Rakyat BKR sareng Partai Nasional Indonesia PNI dumasar maklumat tanggal 31 Agustus 1845 ngabentuk PNI nyata minangka partai tunggal anu ditunda sareng akhirna teu ngawujud BKR anu pancena minangka pelaksana keamanan umum di daerah-daerah. BKR dibentuk oge di koordinatorna KNI daerah. Sugri wargi sakitu panginten carita ngeunaan ayana warta anu katampi ku masyarakat Kabupaten Kuningan dina mangsa dinten diumumkeunana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kaping 17 Agustus 1845. Hapunten anu kasuhun di seueur kalpatan sareng kaluluputanana ieu dumasar catatan sejarah tina buku perjuangan rakyat Kuningan anu dipedalkeun ku angkatan 45 Kabupaten Kuningan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.